Official 1987 Channel hiburan, Jangan lupa subscribe, like. komen dan share. Betul itu, betul, setuju. Tarucingan merek, Ceng. Siap. Ya kira bisa ngajak tuh ya, tarucingan. Bisa. Bisa ngajak bener. Bisa. Guys, ayeuna mama erek nanya. Sasatuan naon binatang naon nu paling gede? Oh, nu paling gede binatang naon? Gajah. Gini bisa jawabannya gajah sih. Ya bisa atuh. Ya bener kan sasatan paling gedenya gajah. Aina. Maung jeung gajah, gede gajah. Terus. Singa jeung gajah, gede gajah. Coba mun mama ngomongna binatang nupang wanina. Pasti orang ngajawabna singa mah. Benar. Jangan jauh tado. Itu jawabannya Gajah. Benar. bener. Binatang naon paling gede dah. Jawabannya Gajah. Bener berarti. Ayeuna nanya deh ya, mama. Kira-kira bisa ngajawab tuh ya pertanyaan kedua mama. Ini tingkatan rada hese ya, rada sulit. Geus bisa. Gampang man. Ini gampang sih kan seneng kali tarucingan. Duh seneng man urang mama. Jujur bae. Berarti kalau seneng kali tarucingan, sarua mama ge seneng. Anu nonton ge senengnya. Tong poho subscribe. Subscribe. Channel official 1987. Nah, ayeuna pertanyaan anu kedua. Ya. Anu kedua. Ayakan naon anu paling gede? Kira-kira. Ayakan anu paling gede. Ayakan mungkal mah. Gini ayakan mungkal jawabannya bisa bisa mungkal sih jawabannya. Nyaina ya. Mun urang ngajawab ayakan beas. Ayakan beas politik mah. Ya biasa letik. Biasa leutik. Ayakanna pasti letik. Mun urang ngajawab ayakan pasir. Pasir politik komo teh ayakan. Ya urang pasti ngajawabna ayakan mungkal. Mungkal apa gede mah. Iya. Benar. Salah. Bisa, Pak. Protes. Dunia hiburan. Bisa bae. Nah, jawabannya anu bener adalah Nah, bener. adalah Nah, urang penasaran. ayakan gajah. Ayakan gajah sih. Ini satu dan dunia hiburan. Ayo gajah namanya gede. Kumaha ayakan nak? Bener ya? Bener gajah dia. Bener. Nah, berarti jawabannya salah. Ayakan naon nu paling gede? Jawabannya ayakan gajah. Berarti salah ya? Salah. Siap. Nah, ayeuna mama erek nanya tingkat nu katilu leuwih hese ti tingkat kedua. Nu kedua teh bisa ngajawab, nu katilu bisa kira-kira. Insya Allah bisa, Mak. Ya, sok ditesnya. Siap. Ayeuna ya. Pernah gawe Pernah. di pabrik? Pernah. Nah, pernah gawe. Insya Allah nyaho jawabannya. Pabrik kan nu paling gede. Ayo. Pabrik gajah, Mak. Gajah sampai gede. Gede, ngomong deui. Pabrik dah. Salah. Salah. Ya, salah. Pabrik dah nu paling gede. Ya eta pabrik ayakan gajah. Gini. Anda gajah na geus gede loh. Ayakanna leuwih gede. Mun pabrik na gede mana? Bisa alpule ieu bayak. Berarti Arana dunia hiburan. Sok teh ayeuna goceng boga tatarucingan. tarucingan. Boga tuh mah. Siap. Tele. Siap. Mama goceng Siap. ge. Binatang naon sasatoan naon nu pangleutikna? Satuan naon pangleutikna. Tadi mama panggedena, ayeuna dibalas ke pangleutikna. Cok mama mah heuh, ceng. Binatang sasatoan kuman. Ayeuna masalahna kuman. Hayang kaju lu kudu ku meskoskop. Para kaju lu. Benar. Cok mama jawabanna kuman, kumaha bener. Salah. Geuning bisa salah sih.
Itu naon? Cacing. Cacing. Ya ini kieu mah, mun kumana bae kan leutik kan. Mun kumana cacingan, oh cacingnya sedek kuman, kumana bae geus leutik mah, bener. Berarti Jawabannya cacing. kumana bae kumus kos-kos. Dalam kumana cacing make naon tah? Leutik cacingna ge. Boga deui urang mah. Naon tah? Wadah naon numpang leutikna? Wadah naon lu? Panglitik dah. Berarti jawabannya cacing. Bener. Salah mah. Kuman kan kuman cacingan berarti cacingnya letik kuman. Nya wadahnya cacing lah jawaban wadah cacing. Salah. Itu naon? Kuman. Kuman sa kuman si kuman. Da aina yo, kuman bae leutik men mah. Komo dicacing. Cacing mah da gede, katingali sih. Pokoknya panglitina kuman. Terus ulah protes. Ada lagi dunia hiburan. Dunia hiburan. Siap. Jawabannya kuman. Lalu cacingnya kuman ada. Mun cacingna kumanan. Cacingnya pengen letik kok mau kuman ada. Udah satu jauh. Udah lah. Ada lagi dunia hiburan. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.